Rukun iman genep rupa numutkeun para ulama, dina kitab dirincina kitab fikih kasebatna. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kahiji iman ka Allah, Gusti Allah maha murah, nu ngadamel sadayana alam sareng pangesina. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dua kamalaikatna nu ngurus kabeh makhlukna, kenging tugas ti Gustina. Gusti Allahu Rabbuna. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tilu iman ka kitabna nu dicanda ku rasulna, nu jadi padoman manusia Al-Quran jenenganana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Opat iman ka rasulna nu diutus ku Gustina, Nabi Muhammad nabina rasul urang sadayana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lima kana poe akhir, poe kiamat bakal zahir. Urang moal bisa mangkir, yakin datang poe akhir. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Genep iman kana qadar, kade hirup ulah sasar. Hade goreng eta qadar, paparin Allah nu Ghafur. Urang ulah ngarasulah, mayunan qadar gorengna. Rejeng ulah balaga, lamun qadar keur hadena. Salatullah
salamullah ala Taha